Sri Paduka puputon kemang kadaton semaheun abdi sapangeusi nagri amba sapangeusi nagara nampi kana pangbagia salira kalayan nyanggakeun Semar pangabaktos kaunyuk panjenengan Gusti Nalendra ujas tuti sampean ku akan diterima kalayan kabingahan ti matur nuwun kalihna ti eta Gusti tina naon rupihal kalepatan ageng sareng alitna mugia Gusti Prabu tiasa ngahapunten kana kalepatan patih dalem ngeran urang pada saling hampura dina rupahal kasalahan timbalan kalayan aya pikeun naon tansah diajeng-ajeng wonten keresap kang punapa mangga disaur ku ratu dionang ku raja diangkir linggih dina wanci kuari kaula bujeng hingga kapunut marga ning tanaga larapati kasangakeun ngeran Diklan saperkara kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan maneh geus bisa nyaosan kana pangangkir kaula datos janten kawajiban kangge kaula kahijina pisan mah nyaeta nyacapkeun kasono najan bari jeung pagilinggi sik unggal poe papaliwat unggal dinten tapi ai patanya mah langka kulantaran kapeto ku gawe sewang-sewang kapegat ku pancen sidik akang di karajaan atuh maneh di lapangan sigana wanci geus mustari mangsa nu utama nyacapkeun kasono anu luar biasa urang dina mangsa ieu bisa cumarita bari jeung dibarungku awak anu sehat jeung belejak leres Gusti ya timbalan oge sakaligus ieu waktu rek dipake pikeun masrahkeun layang pangajen khusus ka anjeun dasar tina rasa rumah sakula salaku raja dina mangsa ngeuyeuh dayeuh olah nagara teh anjeun kapanang ku diri kaula teu ngijing sila bengkok sinembah satia satuhu kana rupaha anu jadi caritaan jeung hukum anu tangtu nu berlaku di negara leres tah malah mandar ieu layang pangajen piagam penghargaan anu sakieu ku kaula diberekeun ka anjeun teh sing jadi titincakan maneh motivasi ke diri maneh sangkan leuwih ngaronjat dina rupa hal widang kagiatan di negara diestokeun ngeran nya leres ulah dumeh urang boga layang pangajen loba ti raja anu temahna urang kalakah leha-leha dina digawe kalakah ngantep kana kawajiban leres aiku kitu teh ama datos janten kawajiban kaula kawajiban kumaha yen kaula salaku aparatur negara dina mangsa kapungkur dilantikur tak diungkulan kitab dina sirah simkuring janji kaula dipersaksi kurahayat sadayana syariatna hakikatna kunumur beng alam yen toh pati jiwa raga pikeun negara jeung bangsa lain ukur kekecapan tapi bari jeung prak-prakanana hartosna direalisasikeun da ayeuna upami ngudag kana seueurna penghargaan prestasi ngajajabeg di imah tapi aya teka tepi karahayat program mah kena nahaon alus ngandung harti sareuneuh saigeul jeung diri kaula samaksud jeung satujuan leres Gusti sabab di henteu oge
najan bari wujud diu awak buta diri terahing rasaksi yen Gusti mah mentenaka makhluk lain dumasar kana rupa jeung pangkat tapi kabersihan hatena komo anu aya patula patalina jeung amanah urang salaku ais pangampi salaku pamimpin di ieu negeri bakal disebut goreng patut bakal disebut surup kapatutna lamun laku lampah urang miuni wujud urang sorangan keur mah urang awak buta laku lampah kawas buta leres nya da ai buta teh poek buta teh poek pikiranana poek utukna tapi sing inget da urang mah ukur wujud leres nu matak ulah leutik hate yen yakin Gusti mah maha tingali bujeng hingga kana lengkah paripolah urang kana uteukna ati ge uningaeun leres komo bari jeung urang teh ditaplokan amanah salaku ais pangampi sasat urang dipercaya cicing di tengah-tengah masyarakat sasat urang kudu jadi papayung gunung pangauban sagara na pananggehan hamba-hamba rahayat matak di dieu diponcorot getih dipenta gawe urang dipiheulakeun kapentingan balarea ulah nepi ka wani-wani mentingkeun jeung miheulakeun kapentingan pribadi jeung kulawarga leres nyutat kana sahabat Nabi mangsa kapungkur dina mangsa dijenengkeun jadi pamimpin nyarebutna teh musibah nyarebutna teh innalillahi naon kasang tukangna naon sabab berat jadi pemimpin teh berat luar biasa malah kasebut enteng ning bangga dupi entengna ari entengna karigek dina koresi kapamimpinan ari banggana teh kedah nyumponan naon rupaha kahayang masyarakat anu sakitu reana leres lamun mudag kana pangabutuh rahayat mun ceuk cara umum rahayat mah teu butuh beunghar rahayat mah teu butuh sugih tapi rahayat mah butuh imah pageuh beuteug seubeuh pake weuteuh ngeunah nyandang ngeunah nyanding sokomo nyandung henteu tong kana nyandung wae da pajabat mah teu diweunangkeun komo pagawe negeri mah leres ya leres tah nu matak katamah-tamah deui urang teh lamun nyutat kana sejarah era parada era sorangan lamun urang ningali nu kumaha perjuangan para karuhun anu parantos ngantun dina mangsa nyokot hak kamardekaan nagara urang dina leungeun jajahan dina mangsa kapungkur para karuhun para pahlawan nebus hak kamardekaan dina leungeun jajahan ngaliwatan buyang getih ngaliwatan paeh poso dibelaan ninggalkeun anak jeung pamajikanana malah teu saeutik anu balik ka pilemburan tinggal ngaranna tapi buah dina pengorbanan jeung perjuangan eta ngawujud nagara anu merdeka jeung leluasa karasa karanapan ngeunahna hirup anu sakieu dameina di nagara leres tah nu matak di dieu yakin urang salaku fasilitator pikeun mentingkeun naon rupaha kahayang masyarakat teu kitu cilakana nakar teu kitu cilakana nakar kacida marukana tuh sabab saeutik kasalahan saeutik ramat kamalena kalau teu mais teu meuleuh saperti contoh di Soledad tukang cendol mah leuheung keneh rugi ukur pribadina
ukur keler jeung gelas anu pepus tapi tisledak laku lampah pamimpin matak rahmat kamale mamaan kau temais temelem rahayat nu bakal jadi korban nu matak neun letah kudu disatukangeun akal jeung elingan ya leres ulah nepi ka urang jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan ulah dumeh urang kataplokan jabatan anu temah nak mak mentingkeun itu ieuna leres sing erah kana pangimitan sing erah kana janji kana sumpah jeung sajabana sabab urang bakal kapunteun dina mangsa mulang ka alam kalanggengan urang bakal menang patakonan dina mangsa menang patakonan teh urang bakal dipadu hareupeun jeung pantau kangenahan nu disebut sawarga jeung pantau panyiksa disebut neraka tapi sawarga jeung neraka pamilih aya di urang dina mangsa keur aya di alam dunya leres nu matak sing wijak dina ngayakeun engke ngayakeun program-program jeung sajabana leres supaya ngawujud naon rupaha cita-cita negara supaya ngawujud nyaeta negara baldatun thayyibatun warabun ghafur ya leres ulah cara anu anggeus cara anggeus kumaha sing jadi evaluasi di negara sejen sing jadi gambaran aya hiji negara sumber daya alamna luar biasa berlimpah ruah ngaleuya itu ieuna tapi patumpang tindih jeung kaayaan hirup manusia di eta negara patumpang tindih nah kumaha ongkoh mah sumber daya alamna luar biasa lobana tapi rahayatna loba cicing dina jurang kamiskinan anak ditingali si horeng loba oknum anu masih kene di harudum anasir anu masih kene di balawiri anu tungtungna teh ngaruksak karahayat ngaruksak ka negara jadi penyakit jadi hileud negara nah seueur hileud negara nu kitu lain seueur renyek sakitu riapna ya leres sok tingali kumane apa loba fenomena kejadian anu katingali ku urang anu oknum eta teh anu ngamangpaatkeun tina kakawasaanana ongkoh rek bela ka rahayat ongkoh rek bela ka nagara tempo geus jadi kalakah mentingkeun kulawargana jeung parteina ya ongkoh rek babakti ka nagri tapi buktina kakah babati ngeunaan proyek ya leres benar dimalan cing tingali lobapan cara-cara calon-calon anu ais pangampi anu kerek jadi teh teu cara memeh jadi daek apruk-aprukan ka unggal kampung ya leres secara memeh terjadi aprak-aprakan kapadesaan baligo pagede-gede nu matara make kopeah di kopeah ya apa didinya murulukna janji naon janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi geus ngajedok dina kursi kapamimpinan ngadon culang cileuk neangan palingeun jadi garong bener jadi bang lah ceceremen ulu leres talamun hiji negara katepaan jelema kitu bukti anu nyata nu nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh nu lapar-lapar leres nu matak yakin urang teh dina mangsa mimpin atawa dina mangsa milih hiji pamimpin tingali sajaba di elektabilitas ya eta
aya intelektualitas dua eta anu pokok tapi anu jadi akarna hiji naon etikabilitas hartina boga etikana hiji jelema pikeun jadi pamimpin leres maksudna teh ame kaituna teu lanca-linci dina mangsa ngumbar kana janji leres eta urang deui ongkos salaku rahayat nya eta sing bisa milah jeung milih dina mangsa ayana pesta demokrasi oda sakedap deui sing asak jejehan lamun urang resep ka si A ulah ngagogoreng si B lamun urang resep ka si B ulah ngagogoreng si A ciptakeun pemilu damai leres sok pikir rek naon urang rahayat pasea melaan manehanana da tempo jadi mah anu gering lamun urang gering da manehna moal datang kan tetep anger we anu ngarawat urang mah pamajikan bener urang mah salaku rahayat ulah pasea keur maranehna malahan mah manehna sing parasea demi rahayat tapi pasiana naon nyata ngajieun kawijakan anu hade pikeun kamaslahatan salarea waduh leres Gusti nya leres Gusti nu matak dina lebah dieu sing asak jejehan leres tah eta ngeunaan nagara ngan datangna ka dieu kaula teh ngahajak ngondang maneh maksud tujuan anu tangtu kaula teh ti kaganggu ieu hate kaganggu hate aya nu ngaganggu kana hate salira bener ti mun salira dugi ka gering hate saha nu ngaganggu salira wartoskeun ka abdi teu nyahoeun rek disingarepan ku abdi jeger Citereup ieu jeger pasar kayak Gusti sok wartoskeun anak buah RWAD ieu nya geus kajojo di dieu ieu ari anu ngaganggu hate teh lain batur ti sanes saha nah saha atuh di lan nu ngaganggu hate aing teh anak aing yang mengganggu selira itu Tuang Putra tong Indonesiaan selira iya kan ame gaul megaya ame menasional nya keke masyarakat selira teh ngaganggu teh kumaha di apa sorangan kaula teh duda nya mangsa kaula dikantunkeun ku pamajikan kaula dina mangsa keur gubragna eta budak utun nya eta pamajikan teh buru sutuluy leres saolah-olah mangsa harita kaula teh kabungah aya tapi disagedengan kabungah teh kasedih kulantaran dikantunkeun ku pamajikan ku indungna budak nya budak rok diletik nepi ka sagede kieu sasat kaula salaku bapa ongko salaku indung ongko leres nyaho kana karakterna nyaho kana karesepna jeung sajabana nya tak ngan anu jadi kaganggu hate ayeuna si Neng teh loba ngebetem ti banyak diem ya kumargi naon bicarekan wae panginten lain nyaho sorangan pan anak kaula mah awewe hiji-hijina bari jeung aduh dinangna dinengne kamemet si Nyai pujan ningrum leres
anu kiwari teh geus gede geus dewasa eukeun malah geus remaja putri nya tah dina mangsa diajak tuang babarengan teh caman cemen Nganu hoream. jika nu teu nafsu Nafsuan ka tuang babu. teu aya gairah Beres. lamun di kamar nyirakam teh ganeng ngadengekeun lalaguan Nyetel musik we. nyetel musik nya. Lamun teh di WC sok lila komo lamun datang hujan mah manehna teh sok ngahaja huhujanan kapatamanan bari jeung hahariringan jeung igel-igelan tak eta teh aing teh lieur Matak baluang gulanya. ditanya kunaon kalaka cicing ditanya itu iya budak gideg da apa tapi seuri tapi melong kosong ongko Eta bulan. tah kaulah teh hayang nanya ka maneh da maneh mah anak teh riam leres cing aya teu anu saperti kitu anak maneh jeung naon kasang tukangna anak kaulah kitu aing sieun anak kaulah beunang virus corona Palias. wah amit-amit Gusti Palias. cing teh sugan aya bong-bolong di maneh nah sama keseuri upami percaya kasimpuring tapi punten Gusti kumaha rupina lamun muda kana ka saurang kalira neme ieu tuang putri teh keur katarajang penyakit Sobi. keur beunang penyakitnya penyakit naon penyakitna teh nyaeta penyakit galau Iya pengadong. penyakit galau muhun ari galau teh naon galau teh wadah cai nu gede eta mah galau Galon eta mah. galon masuk ditiup ku budak balon eta mah Galon eta. balon masuk di pelakan lauk Balon. balong balong masuk keluar dina irung ampun korong goblok sia Galon eta mah. korong mah sok dipake di jalan geuning mun teu dipake sok ditilang polisi helm jauh tina korong kana helm nah sia galau teh naon ti galau teh penyakit birahi penyakit birahi nya maksudna yakin ieu cek abdi ka mana kaula si neng teh keur beunang birahi kas pamik lalaki kabungbulengan ku hiji jajaka hartosna si neng teh kaedanan ku lalaki wah sia moal mungkin lan moal mungkin kumaha ieu manehnya ho unggal poe kaula panglamar ti raja-raja anu boga anak kararasep garanteng ngalamar ka si nyai otrang kabeh panglamar ditolak Daya nu ditampi hiji ge kula. lamun heuh mah bager aya meureun salah sahiji anu ditarima Danya atuh. tapi ieu mah Allah Daya kula. rupina sanes eta Sanes. dinya Disortir. tapi dah kararasep nu ngalamar teh ti ditampik sigana ieu mah sanes eta lalakina Itu. kieu we atuh Gusti ame sarupana laukna beunang caina herang taroskeun langsung ka jenisna nya eta ngebetem wae sawios ku kaula we atuh taroskeunana Biring-biring kula eta. wakilkeun ku RW ieu sok bisa maneh nanyana nya cobian we atuh nyai buuk galing muntang gado endog sapotong eta kulit nepi ka mulus kitu kitu teh masih pahaju we nya Ya. mereka beda jauh pisan jeung ai anak aing dibuka baju teh sing kayo we hungkul Kapak bisul we ngagaralang. Tangsar diajeng-ajeng Rama Dewaji aya pikeresan naon nyai kaula nuhun ai ayat tanyakeun ama teh
ngan rek panjang lebar nama rek langsung nyaeta ku sipati paman maneh naon naroskeun naon menikah sarareuwas kieu kaula nu tara-tara nepi ka kieu kaula menikah ratu jajantu henteu ieu mah ukurna nya biasa we pati ngomong atuh sia teh siap Neng paman yap ka dieu malikna sae kaula nun ama punten kapengkeran nyai pek kumaha paman naros naon aduh muni amu cuy gitu Gusti Kareueut bulane nya gado juga gea Ayubi we nah pamajikan aing gado teh cameuh we gitu dah kalau bodoh Nyai kaula nun kieu mang percaya yen salira hiji istri anu raspati nah salira katuang rama istunik teu kabejakeun deui da teu nginjem ceulik nginjem panon mah wanoja perceka beres nanging sing emun dicuhunkeun kadewasaanana da dihenteu-henteu oge tuang rama teh secara pribadi mah bapa tapi numutkeun ka manang umum mah yen tuang rama teh raja pamimpin negara ayeuna lamun pamimpin negara kaganggu hatena yakin bakal ngurangan dina digawena ya nyalaras atuh ama sapuk laras tah curhat jeung mang teh bari ngomong curhat dong mang mah meureun apa salira mah kabdi mah meureun alo adi curhat dong mang ngobrol we mang teh jeung tuang rama teh nya tah kaganggu hatena tuang rama teh geuningan kunaon anu jadi kasang tukang kaganggu teh anu aya patula patalina jeung hidep pisan tobat nah jeung kaula da kaula ama beli kaula kalangungan basa teu sanes nyai sanes janten kunaon tuh ama teh nya kumaha nya ngomong goblok si teh neng kaula nun ke can beres cacat tuntas ieu we langsung we katetep panon mama eta bari ngelewa sagala nanaonan si eta mah da bogoh kalau teh si kurang ajar mah aya hate kalau ieu garing letah garing bibir garing ieu sia mah ngaku kasakana bogoh nya nu jadi kaganggu teh kulantaran salira nya naon tah ngudak kana kasauran tuang rama tapi saur tuang rama nya salira upami dicandak tuang babarengan teh nepi ka caman cemen meuni ancin sakedik wae tuang teh seueur ngahulang itu ieu ditaro sok seueur ngabetem kadang-kadang melong kosong lamun huhujanan sok ngahaja lumpat ka patamanan bari jeung ibing-ibingan lamun di WC atau di cai sok lami sok hahariri entah disimpulkeun ku mang teh yen saya teh keur kapentang asmara ku lalaki teu percaya tuang rama teh tungtungna debat pilkada mang jeung tuang rama hokha nya cek mang si neng keur kapentang asmara ceuk tuang rama teu mungkin da coba loba anu ngalamar tapi teu tarima tah sidik ku bukti waspada ku nyata hayang langsung ka jenisna ayeuna mah da geus katempo ku salarea neng teh ulah nepi ka ngageringan sorangan lamun ngageringan sorangan sing hawatir ka tuang rama kaganggu hatena Hapunten putra upami kitu carana ai menawi teh geuning salira teu kaganggu hate ku putra. Wah. Ya. Nyai
teu aya kaganggu mangan jadi pikiran we ama geulis Keemutan wae. sok atuh palai naon nyai teh meungpeung ama aya keneh jaga bageus eueuh nyai teh bakal kaduhung nyai bisi hayang kendaraan mewah sanes bisi hayang gila ama sok atuh naon jadi balaka naon anu jadi bang baluh kolbu nyai teh sok neng balaka neng Balakakeun kinya. hapunten kaula saperkara ngeunaan tadi kelakuan putra nya teu naon nanging bade balaka wedaina mah tos katohian kuno sanesna sok hade na kitu anu disaurkeun ku Rama Paman neme yen kelaku lampah putra panjenengan teh nyaeta Sopi. teu jauh tina dugaan teu anggal dina sawangan Rama Paman memang laras kaula teh keur katarik kataji pati ku hiji lalaki kabengbat ku hiji perjaka hah bener imbalan lan wah geus waktuna geus waktuna Eta geus waktuna. si nyai Eta si nyai. ere kawin geus waktuna aing mantuan hei tere mantuan hei tere mantuan wah bagja nyai geuning teu sangka ti dan aing tere boga mantu ti wah beres deui wah edan moal teu bunga ieu lalakina anu geus bisa ngait hatena si neng Gede mil. tere hajat urang tere nanggap reog nya wah beres nyai bagja geuning nyai teh hayang kawin ayeuna mah kantenan kaula nun wah bagja beres nyai ka urang mana kawin Sopi. ka urang Citerep sanes Gunung Sari sanes ka Hambalang sanes Pasir Mukti sanes ka Puspasari sanes ka Tarikolot sanes ka Sukahati sanes Cibinong Ya, Cibinong. sanes Gunung Putri sanes ai dunungan menika uninga darah dieu Niku hatam bulan. oh da maca dihandap aing mah suka ada urang dieu Paingan penengku. kaula mah sanes ka urang dieu ama lain ka urang dieu sanes ka urang mana nyata kaula teh ka urang luar negeri anjir hayang ka urang luar negeri oh hayang ka lalaki anu buukna kapoe Ya. Anu karera. kapoe kumaha anu barule di makararoneng ini konar jika budak anu sok kadulang layangan nya Pirang bulan. hayang ka bule kan tenan anjir kela bule negro atau bule bodas Ayat baru pik. nya ieu mah da pokona mah urang luar negara tapi kasep pisan lir dewa kamajaya wah dihlan aing aya bahan boga incung ke jaga kasep Ya. Hah? Matu ganteng. muat teu ganteng muat teu bagja muat teu jiga akina ganteng Matu nurun ke aki atuh. mudah-mudahan we entong Oh. naon enten bagja lamun bener kasep waduh bagja nyai naha gini urang mana luar negara teh nepi ka apa amat apa nah da sok tepat jeung kaula sok panggih jeung maneh nya kelanan kanan tapi kasep
kasep mana jeung Bapak Sekda Bapak Ajat Rohmat Jatnika Cobi. kasep ieu anjir Jalan guna meureun bulanna. lamun jeung Bapak Kadis Bapak Yudi Santosa kasep ieu anjay sareng Bapak Ani staf kasih kesenian kasep ieu wow jeung dalang Ujang Buhori nah dalang Ujang Buhori mah teu kolot heunya jeung dalang Rahmat kasep ieu anjir dalang Ajim kasep ieu malahan mah kasepna ngalemper koneng luar biasa teu digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endana basa ku kasep-kasepna heuh kasep pisan kasep beres Magic pisan atuh. di negara ieu mah daya nu nandingan eta teh nya Bale nu mah pak. wah luar biasa ieu nya tapi osok ka dieu bijana teh kan tenang nah sok ngapelan osok geuning tara bebejaka apa bapak da datangna ge sok tengah wengi Ngaran cepat. tengah peutingnya ai panggil di mana sok ngobrol kaula teh sasarangan jeung manehna di kamar kaula Awas gua itu. non dedengean teh di kamar laras goblok sia Laka. Aduh. Bahaya. kurang ajar sia nyage kasep ngalempereng koneng ai ngobrolna di kamar bari jeung can murima nyai nanaonan ai maneh Ngapihan laka. aduh digrepet teu sing percaya kaula nun ngomong mah jeung digrepet segala padamu Rek teu. hah udah kalau si percaya ada kalau mau ukur ngobrol lah siap Teu mungkin. da mah oge lalaki nyaho lamun di kamar mah ditulakan patot teu ditulakan musik tarik teu tarik tuh nya sia itu percaya ka sia Nya. Apa balena? Ieu. nyaho sia laku lampa tukang kos-kosan da kieu nya hah sing percaya kaula mah ukur ngobrol najan bari jeung ngobrol tapi tempatna di kamar eta menimbulkan fitnah nyai nanaonan teh kawas lain wanoja beragama we adalah kaula mah can beres mah can beres kumaha nya di kamar sote da kaula mah da tepat-tepang gelar patarema panangan seperti kieu maksudna tepang tidak dekat tinggal jirim teka tara jasad tepang nate kaula mah ukur dina alam impian Da impenan bulan teh. atuh geuning di kamar nu mata kaula tepang na tengah wengi sok ngalongokan dina impian putra oh Ieu bulan. ku tadina si digrepe aing mah sing percaya ka kaula karena iman kaula piraku kaula ngamurah mareh nah kehormatan istri tapi bener nya oh nya kitu bener naon atuh Kalau tawa. bebas da impian mah masih rek musyuk itu yoge asana impian we nya cing nyai urang mana Cobi. ama rek ngilu suka bunga rek ngalamar eta lalaki hah naha urang jelema biasa pegawai negeri wirausaha atawa naon atawa seniman nu mawi kaula nun naon anu dipikahoyong ku kaula teh babat jeung urang salarea babat kumaha Bisa imbang. nyaeta saimang jeung urang salarea anjeunna teh putra mahkota anjir putra mahkota nya anak raja timbalan di negara mana ai di negara nyaeta negara Tumaritis Oh.
negara Tumaritisnya apal maneh negara Tumaritis Cobi. negara mata apal Laguna Trante Kumaha. nah aya lagu Tumaritis aya kumaha Tumaritis mah Tumarima goblok eta oh nya Tumaritis apa tuh nembe nguping abdi Nemai kapirang bulan. Tumaritis Deklaras air rajana saha air rajana nyata Prabu Semar Badranaya Allah. Prabu Semar Bandar Nangka Badranaya Badanaya. Dupi anu kasep calon mantu ama saha putrana Prabu Semar saha kakasina Pangeran Sasrajingga ois Beres sudah. Pangeran Sasrajingga leres kasep pisan jangkung irungna mancung wow Magic bisa. Mejing lamun kitu carana taku kituna kaula ngotret tina hate nulis tina ati moal boga salaki lamun tegep paka Pangeran Sasrajingga Tawa. manehna oge sami moal boga pamajikan lamun teu ka kaula Kesempatan. nu mawi kau teh ngantos dugi ka ayeuna teu acan aya kabarna kieu we atuh nyai geus ama jeung sipati rek init di negara rek neangan di mana ayana negara Tumaritis anu kakasina Pangeran Sasrajingga dilamar ku ama itu amanya aduh bagja nu taya papadana lamun kitu carana nuhun pisan kaula teh memang ieu pisan nepi ka hoyong ku putra panjenengan atuh mudah-mudahan dienggalkeun dihampangkeun yakin nyai geus tong ring hate aya nama init ka kaputren pati lan baturan urang init neangan negara Tumaritis siap Gusti siap di mana ayana teangan di mana Approve we bulan. urang teangan dina Google Yep Ya.